Sareng arurang tiluan di dia arurang nuju di rest area. Nah istirahat. Sholat maghrib sareng isya. Ayeuna tabu 20.57. Rame itu besar orang. Katinggal merenya. Sampurasun patepang laung patepang ralai deui jeung arurang Dina acara. Karek salada. Arurang ayeuna nuju aya di rumah makan orang hutan. Ieu contoh-contoh orang hutanan aya di sekitar ieu. Otan apoy. Di mana tadi nuju dieu? Ieu tah. Kiriping mana ngadeungit? Nyenyet mana-mana. Ini mah jeme-jeme. Nah, arurang di bade sarapan, bade mam. Sareng ibak engke langsung ka Borobudur. Tuluy tuturkeun nya. Dadah. Deui ayeuna tos di Lebet Borobudur. Banner dipoto. Jadi guys, balik deui ka arurang ayeuna arurang saya di candi tinggal mana tuh dilarang no climbing, dilarang memanjat. Saha oge nya nu bade manjat ka dieu. Di dieu karek ieu teh urang teh di lantai 2 meureun kita. Tadi orang ti ditu guys tuh, tadi orang ti ditu jauh-jauh ka dieu dilarang coret-coret tembok. Ulang ayeuna nu coretan. Jadi tah cenah nama ieu teh aya ngandung arti carita zaman baheula kerajaan. Jadi ieu teh sarayana teh pinuh keukiran. Soknya kabayang ieu teh tah. Nah, ieu teh gambar jalminya tuh, biasa ketinggal di dieu. Ieu teh cenah mah dirapetna oge ku endog bobodasna. Tuh ieu teh cenah mah nu kasambar petirnya teh. Oh anu gempa. Tah aya ieu anya. Jagalah kebersihan. Keep clean. Nah tuh. Keep clean. Ini dia. Lucu. Di dia. Tuhnya tinggal guys. Lucu. Stop dulu yuk. Halo guys, jadi ayeuna arang di dia papendak sareng turis. Halo. Where are you from? Where are you from? Switzerland, but born in Turkey. Oh yes. What is your name? Hassan Taner. Hasan Taner. You this for holiday? Yes. Yes, holiday. Bagaimana? I hope you happy in here. Oh yeah. Oh yeah. Nice places, nice temple, nice girls. Yes, thank you. Halo,
sadayana. Ayeuna arurang bade turun. Tos turun ti candi bade ngalanjutkeun perjalanan ka Gunung Merapi tuh. Turun ti candi. Hati-hati guys. Kade bisi geubis. Nah arurang duaan ketinggal di handapnya. Kita gambar apa? Hah? Ini besar. Oh nyari kelingking ih. Udah? Nah, halo sadayana balik deui jeung arurang tiluan. Di dieu arurang di pasar Candi Borobudur. Tadi atosnya ti Borobudurna arurang nembe turun di piwarang turun. Jadi ayeuna nuju di pasarna. Tinggal. Seueurnya tuh. Kaos-kaos khas Jogja, tasna. Jeung biasana di Candi Borobudur pasarna teh katelah marurahnya lah. Yang mana sih batik-batiknya, Dek? Batik. Iya, batik tuh nih ada sini. Aksesoris. Dasar 25-an Ya, buat oleh-oleh sini ya patok apa bahan 30. Ya dulu untungnya 1000-an pasti batik. Jadi Mas yang kaos 35. Oke, papanak deui jeung arurang di tempat di Gunung Merapi di Lapatur. Ke arurang urang naik jeepnya. Dadah. Gede kaget juga. Ini 2 Ju. Jadi ayeuna orang tos di Gunung Merapi tuh Di Telogo Putri. Jeep. Oke, arurang bade naik jeep. Dulu tontonnya. Ayeuna orang oge aya di Lucu banget Marope. Ayeuna nu pamagete nuju sarolat Jumat heula. Teras dilajeng ku arurang bereun teras naik jeep ka Merapi Lapatur. Kayak arurang di itu bakal babasuhan kumaha rasana naik jeep ka Luhun. Tuluy lalajo tonton arurang, oke? Sakieu heula mungkin ti arurang. Oke naik jeepna arurang full bakal di videonya insyaallah. Bakeun cing salametkeun. Amin, selamat dunia akhirat. Amin. Ulan karunya ulan. turkan terusnya. Dadah. Dadah. Hai guys. Jadi ayeuna arurang terus Naik jeep. Malah anu cek arurang basa eta ayeuna arurang nuju naik jeep. arurang naik jeep nomor genep. Eta teh nomorna teh deet nya tapi pang terakhirna. Gerak. Tuh teh ya Allah ramena. Jadi ayeuna arurang bade ka Gunung. Ngalewatan Medan. Medan Tempur. Di dia arurang urang ngobrol jeung tukang jeepna. Bapak udah berapa lama? Bapak tiasa bahasa Sunda? Nggak tahu bahasa Sunda. Saya nggak tahu. Boleh saya berbicara bahasa Indonesia? Boleh. Bapak, hai, say hello dulu Bapak. Halo, saya semuanya kalian semua. Halo. Semoga perjalanan menyenangkan. Amin. Sama saya namanya Mbak Miska. Hai, Mbak Miska.
Tuh, pada Ayeuna Merapi. 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 Oma memoriku erupsi Tuh. tahun 2010. Di lagi aya rencana nu sanesna tuh si kuning. Kuning-kuning jago berenang. Jadi ayeuna urang ka museum heula. Urang ninggalan sejarah-sejarahna. Anu basa kereta anu basa erupsi tahun 2010. 2010. Tuturkeun tuluy urang. Turkan tuluy nya. Hey, nanti masuk vlog aku. Nanti masuk vlog aku. Nanti masuk vlog Abi. Lainnya parabot nu basa eta di imah ieu sameme erupsi tingali kaayaan ayeuna nya. Tuh ieu teh naon? Gas. Ieu teh gasnya, ieu teh teko, tuh teko nepi ka kieuna astagfirullah. Tuh ieu aya tulisanna ketel. Termosna Magicom tingali nepi ka ieu nya naon namana teh? Ieu teh sesa-sesa tinu erupsina. Tolong ieu teh tingali tinggalinya tuh sapeda oge ya Allah nepi ka kituna eta teh nya saking gedena letusana itu ge tuh itu aya hewan-hewan eta teh naonnya munding naon anjing gogog eta teh gogog ge nya nepi ka naon debuan eta teh ku erupsi debuan kitu tutupna tuh ember tolong ember tuh sapi-sapinya sapi teh naon bahasa munding sapi Nah, jadi eta teh paninggalan kereta erupsi. Oi, ayeuna urang lanjut deui jalan. Nama panggilan si namanya Pade ya. Pade. Tuh kuning. Sudah pernah lihat film Si Bolang? Pernah. Buka nanti Si Bolang Merapi tak ingkar janji. Oh, Nanti akan ada Pak D nanti. Jadi cenahnya si Bolang oge pernah syuting video jeung Pak D. Jadi Pak Dede pernah masuk TV. Sekarang Pak De, ayeuna Pak De. Kalau di film Indosiar TPI buka Si Rio anak manusia harimau. Ada Pak D. Pak D artis. Jadinya artis. Saya tadi di supiran ku artis. Kalau buka di bukan empat mata juru kunci Merapi. Ayo Pak D. Kalau budaya keraton di YouTube buka Pelabuhan Merapi. Ya. Sebenarnya Bilo Mbah Marijan adalah paman. Paman. Paman saya. Jadi Mbah Marijan itu kakaknya ibu saya. Oh. Jadi Pak D itu jadi Pak D tehnya Ya. Abah Marijan teh emak sadayana. Jadi saat itu kalau saya terlambat ketika terjadi letusan meninggalnya Mbah Marijan, saya terlambat 5 menit saja saya wassalam. Oh, jadi Karena saat itu saya masih sholat maghrib bersama Mbah Marijan. Jadi Pak D berhasil menyelamatkan diri. Ya, ketika selesai sholat maghrib, saat itu sedangkan awan panas sudah berjarak 500 meter di utara masjid.
Aku yakin saat itu ketika kami sholat maghrib, awan panas diberhentikan dulu sama yang kuasa. Selesai sholat maghrib, keluar dari masjid dan terjadi hujan abu. Bang Marijan pulang ke rumah, saya ambil motor untuk turun. Namun demikian, saya naik 2 jam kemudian karena harus cari keluarga saya. Akhirnya Mbah Marijan ditemukan meninggal di dalam rumahnya, bapak saya di jalan, kakak saya juga dekat rumah. Ketika ada penguburan Mbah Marijan, ketika pemakaman ada 3 jenazah bersamaan, itu Mbah Marijan, bapak saya sama kakak saya. Kasih saya Pak De. Ya, makasih. Ya sama-sama. Nah itu kita cerita Pak De. Jengnya sahan terang itu bencana alam datangna. Peta maker sating Allah. Iya. Ayeuna kudu bersyukur. Saya duku arurang milik duku arurang ayeuna rahayu. Indonesia kalau bahasa Jawa itu alian. Alian itu kan pindah. Batu pindah dari atas apa? Atau batu pindah. Orang saya di batu alien atau alian atau batu pindah. Jadi Iya. batu alien atau alian batu pindah itu. Iya, berpindah dari Merapi sana sampai sini. Karena situ dulu adalah pemukiman penduduk dan sana kandang sapi itu. Jadi pindahnya barudak eta batu pindah cenah pas Bersamaan erupsi. pas gara-gara erupsi teh Iya. pindah si batu nate. Jadi we disebut batu alien. Nah, dan di bahasa Jawa mah alien teh pindah. Ya. Bahasa kerennya alien. Bahasa keren teh alien. Barudak sareng arurang. Matak mah tong laka disekis arurang bakal seueur kene. Carioseun sareng pirameuna. Dadah. And I'm feeling Ayeuna arurang atau sibak bade ka Malioboro. Ayeuna tos di Bibes. Lucu banget. Ke Malioboro kira-kira 30 menitan. Sudah. Dinda Udi. Tos seger, tos sibak, tos kuramas, tos teu barau kesan, tos teu kucil, tos teu kucil. Abi, Tos teu abi kucil. tos naon ya sekarang? Jam 21.45 jam 10 ya. 10 kurang 15. Ya kurang 15 jam 10. Jam 10 kurang 15 tah. Boleh dibahas. Jam 9. Ya 9.45. 9.45. Betul kan? Ya. Jam 10 kurang 15 kalian sudah di parkiran kembali ya. Siap. Sudah masuk di bis. Siap, siap. Terus ini ya. Tidak berpencar beringka. Beringka itu beringka dia gitu aja. Siap. Ya. Oke? Siap. Awas jangan mojok ya. Nah, jadi eta cenah cek bapak perhatiin. Jadi ayeuna kudu bringka. Gitu, bringka dieu. Kitunya sarayana di Dinda tutup Dinda. Ada pertanyaan? tak aya. Bawa uang yang banyak ya. Anak anak deui di ditu di Malioboro. Dadah. Sampurasun kepada jeung arurang, ayeuna arurang terus aya di Malioboro. Nah, tulah ramenanya. Ini dipoto hungkul. Harap merencangan kelas sadaya. Aya Wawan. Wawan say hi.
ayeuna arurang makararamean di Malioboro. Jeung di Malioboro teh nya arurang teh kudu ngerjakeun tugas. Aya tugas matematika. Wah. Aya tugas matematika. Ini Tugas matematika nyata Makanan matrik 3 kali 3. ya kasih ya kan. Asli ganteng na ya. Raymond bagaimana? Arsa. Nah, itunya di kayaan di The Arca. Tuh aya PSBY guys. Patepang lawung, patepang larai deui sareng arurang lewat. Ayeuna arurang menuju di mana dia? Rumah makan Airport Resto. Jadi orang di dia bakal tuang dina jero pesawat. Ieu tos sareus naha soalna atau suku delingan capek pisan tos sararedang hoyong iba panas pisan harendang. Iya ya pesawat nanya. Jadi pesawat nate aya 2. Ayeuna urang nuju ngantri bade rebet ka jero pesawat. Kayak urang kayak pendak deui di tos jeronya soalna ngantrina rame. Dadah. Hai, patepang deui. Patepang laung. Urang. Tuh tinggalnya ulana nuju lumpat. Oh ya, emon balik dieu cenah. Anu naik. Jadi Gitu ya Pak, baru lihat ya. Jadi ayeuna arurang nuju di itu kacamata Abi nuju di mana ya? nuju di Pantai Gelaga. Di Pantai Telaga. Ayeuna Tabuh. pas pisan ka sunset tinggal Tabuh limaan tuh. Bener. Sunset. Itunya Neng Ulana tuh Neng nuju Ulana tuh, ngagidig. ngagidig. Ngagidig jalan. Bedana sunset sareng sunscreen naon? Sunscreen mah eta mah paragi rarai. Tuh Neng Ulana nuju ngagidig lempang. Seueur oge nya tuh nu sanesna jauh keneh. Arang ada yang Kentucky undur-undur laut. Hah? Ayo lompat ah. Arurang lompat tinggalkeun Mamang Emon. Bade nyusul Neng Ulana. Neng kabana wae Neng. Kabana wae Neng. Jadi ayeuna tos arurang tos papendak sareng Neng Ulan. Tuh aya tukang kreditnya di tukang kredit. 1000 sabun. Ya Almada. Jadi abang teh nomor cenah mah aya pantai di situ. Di teh jalan rek ka pantai. Ya ada tantri kontrak di pas hari ini ngajak hari ini. Soalnya tadi teh di ditu mah ciga danau gitu. Udah deket-deket euy.